Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Paslun ari ieu eta hiji pasal alamatul bulughi ari pirang-pirang cirina baleg. Salasun eta aya 3 tamamu khamsa asyarata sanatan kahiji sampurna umur 15 tahun pidzakari di lalaki wal unsa jeung di awewe. Wal ihtilamu sareng kadua ngimpi jima pidzakari di lalaki wal unsa jeung di awewe litis ais karena salapan 7 salapan pirang-pirang tahun wal haidu jeung katiluna haid pil unsa di awewe wungkul litis aisinina karena salapan pirang-pirang tahun. Paslun ari ieu teh hiji pasal surutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syarat susuci ku batu samaniatun eta aya 8. Ayakuna kaejayan kabuktian itu susuci bisalasati ahjari ku pirang-pirang batu wa ayan qiya jeung kaduana yen bersih naon al mahalu tempatna wa alla yajiba jeung katiluna yen ulah kaburu garing naon an najisu najisna wala yang takila jeung kaopatna yen ulah pindah wala yatroa jeung ka 5 na ulah kadatangan hikana itu najis naon akhorun najis sejen wala yujawija jeung kagenepna yen ulah ngaliwat itu najis sobhatahu kana lupat lepit bobokongna si jalma wa hasabatahu jeung kana hasabahna si jalma wala yusiba jeung katujuhna yen ulah kena hu kana itu najis naon alma'u cai naon maun cai wa ayakuna jeung yen kabuktian naon jeung kadalapanna yen kabuktian naon al ahjaru batuna tahiratan eta anu suci. Paslun ari ieu eta hiji pasal burudul wudu'i ari pirang-pirang parduna wudu sitatun eta aya 6. Al awwalu ari anu kahijina an-niyatu eta niat atsani ari anu kaduana ghuslul wajhi eta ngumbah wajah asalisu ari anu katiluna ghuslul yadaini eta ngumbah panangan 2 ma'al mirfaqaini sarta nasikut duanana arabi'u nomor kaopat nama syai'in eta ngusabiji perkara min ar-ra'si tina sirah al khamisu ari nomor kalimana ghuslur rijlaini eta ngumbah sampean 2 ma'al ka'baini sarta mumunjangan duanana as-sadisu ari nomor kagenepna at-tartibu eta tartib. Paslun ari ieu teh hiji pasal aniatu ari niat qasdu syai'in eta ngamaksud hiji perkara muktaronan barina dibarengan bi fi'lihi ku migawena itu se wa mahallu hajing ari tempatna niat al qalbu eta hate wa talaffudu jeung ari ngucapkeun biha kana itu niat sunnatun eta sunnat wa waktu hajing ari waktuna niat yang dagus li awali juz'in dina nalika ngumbah mimiti juz minal wajhi nyatana tina rarai wa tartibu jeung ari ngaran tartib ala yuqaddima eta yen henteu ngaheulakeun si jalma udwan kana anggota anu paneuri ala udwin mandeurikeun anggota anu ti heula alma'u paslun alma'u ari cai qalilun eta aya katsirun jeung aya cai loba alqalilu ari cai saeutik mah eta perkara dunal qullataini anu kurang tina 2 kulah wal katsiru jeung ari cai loba teh qullatani eta 2 kulah pa aktsara tuluy leuwih loba.
Al qalilu ari cai saeutik yata najasu eta bisa jadi najis itu qalil biwukuin najasati ku sabab katibaan najis pihi dina itu qalil wa illam yatagoyar jeung sanajan teu barobah itu qalil wal maul katsiru jeung ari ngarancai loba mah layatana jasu eta teu bisa jadi najis itu maul katsir illa idza taghayyara angin di mana-mana barobah naon ta'muhu rasana itu mal katsir au launuhu atawa warna atawa rupana itu maul katsir au rihuhu atawa ambeuna itu maul katsir wallahu a'lam bissawab.